Perkawis ngangkatkeun panangan dina netepan eta aya sunatna 4 tempat. Sunat ngangkatkeun panangan dina 4 tempat. Hiji dina takbiratul ihram. Allahu akbar. Nya eta ngawitan ngangkat, panungtungan bar, panungtungan nyimpen kana sidakep kieu. Hiji eta. Kadua dina waktu bade ruku. Beres maca surat, terus ruku, Allahu akbar, diangkat deui. Kitu nya. Terus katiluna dina waktu cengkat dina ruku yana itidal, bade itidal. Sami Allahu liman hamidah. Eta dina perkawis nyimpen yeunana, bade tiasa di ka dieu, bade kieu mangga. Ngan bilih janten kieu upami dilaikeun kieu. Tah kigituan, kieu jadi batal. Sabab ieu ya robana langkung ti 4, langkung ti 3 robahan gitu nya teh. Dak aya sebagian utami keneh dipiekeun deui kana ieu sidakep deui. Tah nu kaopatan nu terakhir dina tahiyat awal. Tahiyat awal. Tuh sabada tahiyat awal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus urang tepan anu bangsa 4, kene lohor asar, terus isya, maghrib depannya meureun aya tahiyat awalan, terus subuh mah tahiyat kedua. Nah, bade kaluhur di teh sunat ngangkatkeun panangan. Allahu akbar kitu. Jadi di 4 tempat eta kitu. Hatur nuhun wallahu alam.